matak cek bahasa Padalangan budak nu soleh teh nu kawengku ku bahasa wayang. Sabta mustika dharma buana ya saptanira ya saptanira ya saptanira. Naon sabta 7, naon mustika jimat, naon dharma kahirupan, naon buana alam dunia. Jadi boga budak soleh teh kudu boga 7 jimat dina diri. Kuring wani didinrangkeun jimat mun teu batur teu wani. Daten batur anu ngacung abdi boga leuwih ti 7 sakeresek. Cing teh naon mang batu ali. Cing teh geuning batu ali disebut jimat, sakti. Palebemana saktina 14 mulun sok dimandian. Cing teh bener nyaan, lamun bener batu ali sakti gorolongkeun kawalungan cenah mani ku sorangan. Atuh palid mah nya aya nu sakti palid. Angka 7, langit sab'a samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, aki-aki bedegong 7 mulud, mun geus kolot hese jodoh mandi di 7, make kembang 7. Tuh nu ngalaman mah arapal. Angka 7. Lamun ngitung kolot baheula ti hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 genep 7. Ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun homsatun tis'atun sab'atun. Lamun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta. Mun ku bahasa buhun jing guang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek genjreng. Matak berwek teh salapan teh Pak. Jang sakola sing luhur kurang punten berwek salapan jing guang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek tuh salapan. Genjreng 10 mun cireng 11 meureun eta ge. Nah kolot baheula make jeung bahasa kitu sebab kolot baheula mah teu apaleun angka hiji 2 3 da bahasa ge lain ABC tapi hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana ngababatang ceuk kolot baheula jang ulah pasea nu meunang di bangkol nu eleh ngareng kol nu meunang menu ngeleha. Keren bahasa sepuh. Naon atuh angka 7? Di Garut bijilna mun aya dog-dog reog calung angklung disebut rayak-rayak. Rende berem rende hideng eta rende kayas olen tangan beki hebel beki nineng lawas 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 kaedanan eta rende rende aduh rende rende kayas olen beki hebel beki nineng lawas 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 kaedanan tong lalajo etana da lain. Kolot baheula mah apaleun reunde lalab udah kainu wiheung mun kana randa nyahoeun. Matak lamun teu tah ngalagu teh kitu we randa beureum randa hidup. Iya mah hanya sebatas metode pan kuring teh ngomongkeun nu 7 lamun aya di bapa 7 aya di ibu 7 aya di kuring. Naon aku angkat 7? Cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager ben pin singer jujur tur tabeung cager bener singer jujur tur tabeunghar. Tinggal ngakur-ngakur di bapa aya teu nu bieu teuing. Cager lahir cager batin pan eta budak soleh teh cager lahirna cager batinna loba jelema nu cager lahir gering batin.
cager lahirna ngan gering batinna, batur meuli kursi baeud, batur meuli kongkorong panas, batur meuli TV amek, kunaon si eta. Cager lahir ngan batin gering. Jelema nu gering batina teu kaopan cegukan punungan panas baranan. Batur meuli TV bejakeun ka salaki, batur mah TV-na geus geus ganti. Batur meuli kongkorong, batur mah kongkorongna geus panjang. Si eta nu kitu we nu diulikna. Cager lahir ngan gering batin. Matak jalma mah nu ngaran kahirupan kudu cager lahirna, kudu cager jeung batinna. Jelema nu cager batin celik putih celak kerang, ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Sagala rupa ge nyieun kaalusan, batur dek resep mangsa bodoh, batur dek ngewa mangsa bodoh. Da alus mah lain urusan jeung ibu, alus kuring lain urusan jeung bapak, tapi alus kuring urusanana antara kuring jeung pangeran kuring. Jadi lamun kuring alus ku ibu dipuji, ku ibu diledek mangsa bodoh. Da jelema mah gumantung sifat hate, aya nu resep mangga, aya nu ngewa teu naonnya. Bisi ieu nu datang ya aya nu resep ka kuring sok anggeuskeun ceramah nepi ka beres. Nyata urang mangewa ka maneh teh tong maksakeun mantau gua tuh tadi. Daripada hirup kapaksa nya. Merdeka geuning Islam teh. Matak sing cager lahir, sing cager batin. Budak cager lahirna ku giji nu alus, ku parab nu hade nu tadi, rezeki nu halal teh. Ayeuna batin, kunaon atuh batin ngarah cagerna ku agama. Matak ma'rifatullah budak teh wawuhkeun jeung Gusti. Papagahan ku bapa minimal Nabi Muhammad pernah adan gigireun Siti Khadijah deuk naon kikituan napelkeun agama ka pamajikan ngarah anak incu napel dina agamana. Ayeuna bapa cobaan ke adan subuh hareupeun pamajikan Allahu Akbar kumaha pamajikan maneh masjid deukeut adan di dieu. Kunaon da teu biasa. Agama tapelkeun ka anak, tapelkeun ka pamajikan, sing cager lahir, cager batin.